Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Di dia Lutfi bade ngadugikeun warta ngeunaan anjeun tukar rupiah anu maluruh deui ping 12 Mei 2026. Rupiah tembus 17.800 per dolar Amerika Serikat. Tekanan kana rupiah dipangaruhkeun ku faktor global jeung domestik. Kaasup soal naikna konflik di Wetan Tengah. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa nyarios bade ngabantosan Bank Indonesia ngadalikeun tekanan ajeun rupiah kana dolar AS. Usaha ngabantosan stabilitas kurs ku cara ngamanfaatkeun skema intervensi di pasar. Surat berharga ngaliwatan dana stabilitas obligasi. Purbaya masing-masian kepercayaan pinuh ka Bank Indonesia dina ngajaga stabilitas kurs. Kita akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Pak Purbaya, bantunya gimana Pak? Itu yang disebut bond stabilization fund kan. Tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Pak Purbaya, Besok mulai jalan. Numutkeun ekonom, lemahna rupiah hentengan disebabkan ku naikna konflik Wetan Tengah. Tapi oge kepercayaan investor karena kamampu APBN nahan gegelongan harga minyak dunia. Rupiah oge kapepet. Margi pasarker. Wait and see nungguan pengumuman MSCI ngeunaan catatan transparansi di pasar saham Indonesia. Ini soal signaling kepada pasar keuangan. Pasar keuangan, kenapa depresiasi rupiahnya drastis, flow-nya belum balik? Karena merasa pasar keuangan sampai hari ini tidak diperhatikan. Itu kan merasa bahwa kita mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan ekonomi dalam negeri dengan yang memberikan konsekuensi terhadap keseimbangan keuangan eksternal. Ini yang lagi kita lihat sekarang, kita cukup memberikan sinyal. Saya rasa mungkin cukup Pertamax naik 5-10% aja. Dikit aja Mbak. Nggak perlu banyak-banyak, tapi kita memberikan sinyal kepada market, sinyal kepada kepada pasar keuangan, kita ada adjustment di fiskal. MNCI mengumumkan Mei 2020 genep indeks review salah saputing wanci London atau rebo subuh WIB. Aya salapan welas saham di Bursa Efek Indonesia anu dikaluarkan diantara genep saham kapalitasna gede. Genep saham nyaeta Aman Mineral International, Barito Renewables Energy, Chandra Asri Pacific, Dian Sawastika Sentosa, Petrindo Jaya Kreasi, lan Sumber Alvaria Trijaya. Indeks MNCI teh indeks pasar saham global anu dirancang ku MNCI Inc. Pikeun ngukur kinerja pasar saham di sababaraha negara, wilayah, jeung sektor. Indeks ieu jadi acuan utama investor institusional dunia, saperti pangatur dana, wilayah anu gede sarta nauntukeun pisan alokasi investasi. Sadayana sakitu warta pangayarna anu tiasa abi dugikeun. Hatur nuhun, dugi ka pendak deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.